Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sampurasun rampes. Kumaha barudak darama? Alhamdulillah urang tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda kelas 7. Mudah-mudahan sadayana aya dina ginulur karahayuan ginajar kawilujengan. Dinten ayeuna urang pedar materi salajengna nyaeta lalampahan pribadi. Nyaeta materi nu aya dina KD 3.4 dina pangajaran basa Sunda kelas 7. Barudak, hayu urang titenan heula tujuan pangajaran dinten ayeuna. Di akhir pangajaran diharapkeun siswa bisa maca teks lalampahan pribadi kalawan bener. Siswa bisa paham pedaran lalampahan pribadi. Siswa bisa mahamkeun eusi lalampahan pribadi. Anu katerakhir, siswa bisa ngaidentifikasi kecap-kecap nu aya dina lalampahan pribadi. Sete acana diajar basa Sunda urang ngahaleuang heula. Ibu gaduh kawih undak usuk basa nyaeta ngeunaan kecap nu dipake keur sorangan atanapi keur batur. Kawihna bisa kulagam sholawat, mawar bodas, balongkuk jeung sajabana. Mangga telangkung kurang cagean sewang-sewangan. Ibu mah ngangge mawar bodas. Mangga wilujeng ngadangukeun. Der Nang Yosi mangga kapayun. Abdi miyos Bapa angkat, abdi dongkap Bapa sumping, abdi wangsul Bapa muli, abdi terang Bapa uninga. Abdi neda Bapa tuang, abdi nyanggem Bapa nyarios, abdi nanya Bapa naros, abdi nguping Bapa ngadangu. Abdi mondok Bapa kulam, abdi mandi Bapa siram, abdi ngabantun Bapa nyandak, abdi ninggal Bapa ningali, abdi gaduh Bapa kagungan, abdi hoyong Bapa palai, abdi nyuhunkeun Bapa mundut, abdi sorangan Bapa nyalira. Abdi isin Bapa lingsen, abdi diuk Bapa calik, abdi hilap Bapa lali, abdi udur Bapa tedamang, abdi hilap Bapa lali, abdi udur Bapa tedamang. Abdi panon Bapa soca, abdi irung Bapa pangambung, abdi biwir Bapa lambai, abdi halis Bapa kening. Abdi letah Bapa ilat, abdi kelek Bapa ingkab, abdi helai Bapa angom, abdi ceuli Bapa cepil. Abdi beheung Bapa tenggak, abdi pipi Bapa damis, abdi tak-tak Bapa taraju, abdi sirah
nyondo bapa angkat, abdi leungeun bapa panangan, abdi suku bapa sampean, abdi ramo bapa rema. Abdi wasta bapa jenengan, abdi nyampak bapa nyondong, abdi seri bapa gumujeng, abdi ngajawab bapa ngawaler, abdi seri bapa gumujeng, abdi ngajawab bapa ngawaler. Abdi wasta bapa jenengan, abdi nyampak bapa nyondong, abdi seri bapa gumujeng, abdi ngajawab bapa ngawaler, abdi seri bapa gumujeng, abdi ngajawab bapa ngawaler. Barudak, naon lalampahan pribadi teh? Aya nu uninga naon maksud lalampahan pribadi? Sate acana dipedar, mangga urang regepkeun pangalaman dudu basa ulin ka Benteng Surosowan Banten. Mangga regepkeun sing Daria. Minggu kemari, siswa kelas 8 ngayakeun karya wisata ka Banten. Ieu karya wisata dilaksanakeun dina poe Sabtu, tanggal 20 Februari 2017. Minangka agenda kegiatan mata pelajaran IPS anu unggal tahun diayakeun sarta wajib diiluan ku sakumna siswa kelas 8. Tujuan utama nama ka Benteng Surosowan, Masjid Lama, jeung Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Tapi dina jadwal mah aya ulin heula ka basisir Karangbolong. Jumlah siswa kelas 8 aya 360 siswa. Tapi anu milu karena ieu kagiatan ngan 345 siswa. 15 urang teu bisa milu lantaran gering sarta dibuktikeun ku ayana surat katerangan ti dokter. Sakabehna aya 7 bus. Unggal bus dieusian ku 60 urang. Siswa jeung guru pangaping anu jumlah sakabehna aya 15 urang. Samemeh miang siswa dibagi kelompok anu masing-masing kelompok diwangun ku 10 urang, campur antara siswa awewe jeung lalaki. Unggal kelompok dibere pancen pikeun nitenan hiji objek wisata pikeun bahan laporanana, sarta dibere kebebasan pikeun milih sorangan objekna. Aya nu rek nitenan Benteng Surosowan, aya nu milih Masjid Agung Banten Lama, aya oge anu milih Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama anu pernahna sabudeureun lokasi wisata. Miang ti sakola teh jam 5 subuh, langsung asup ka jalan tol Pasteur muru ka Jakarta. Saparapat jalan ngaliwatan jalan tol, dikira-kira pinepieun teh 5 jam. Tapi teu ku hanteu palebah Bekasi Timur kapegat macet lantaran mareng jeung jam indir kantor. Atuh lumayan matak kesel oge. Liwat Jakarta kebat ka Tangerang tuluy ka Serang. Nepi ka Serang ti jam 11 beurang. Hawa keur meumeujeunna panas. Sararea muru rumah makan anu geus dipesenkeun ti anggalna. Ngadon heureuh bari dahar beurang. Memeh lohor oge geus ngabiur deui muru ka Banten Lama. Rek ngadon salat di masjid ditinggal Sultan Maulana Hasanuddin anu kawentar. Kira-kira setengah jam ti kota Serang ka Banten Lama teh. Barang datang langsung wae sararea muru masjid. Jalan asup ke masjid teh heuring usik ku anu dagang cindramata. Malah gerbangna oge ampir katutupan ku kios-kios anu ngajajar. Hawa keur meumeujeunna panas, kesan morolok saawak-awak. Tapi barang sup ke masjid, celecep hawa tiis manigena pisan karasana. Sararea paheula-heula muru emper masjid. Di masjid keur meumeujeunna loba nu ngadon salat. Atuh mani asa pahibut tepugu. Tapi najan sakitu lobana jalma, hawa teh angger tiis karasana. Beres salat sawareh dariuk heula di emper masjid. Sawareh deui diparoto deukeut tiang-tiang masjid anu baradag atawa dina lawang asup anu ting pelengkung megah pisan. Aya oge anu diparoto handapkeun munara anu aya di buruan masjid. Loba oge anu naik ka munara masjid, mapai tangga anu nya heureut nya netek nanjak. Bari tingarile nuturkeun wangun munara anu buleut. Lumayan ngahegak nepi ka luhur munara teh. Tapi kacape urut nanjak tangga anu sakitu netekna teh kaubaran basa nempo pemandangan ti luhur munara anu plung-plung ka mamana. Malah laut oge katempo ti dinya mah.
Endah pisan pemandanganana sarta matak ngehudang rasa waas. Beres salat jeung reureuh sacukupna, bring sararea muru museum kapurbakalaan anu pernahna teu jauh di masjid. Malah mun ngitung anggangna tina pager masjid mah paling ukur 100 meteran. Di buruan museum mah karasa rada asri jeung resik. Buruanana pinuh ku tetangkalan baradak sarta di amparan cukut ngemplo hejo. Memeh asup teh kudu meuli tiket heula anu hargana ngan 2000 perak. Loba anu ngarasa aneh lantaran harga tiket mani murah-murah deui. Di jero museum loba barang-barang ditinggal zaman Sultan Banten, Mariem, peler Mariem, rupa-rupa pakarang tina besi, nepi ka rupa-rupa Guci oge aya. Rombongan teh dibagi sababaraha kelompok. Ngarah teu bebereyekan teuing, ongkoh ngarah katerangan ti guru sajarah jelas ka kupingna. Henteu disakalikeun asup ka museumna oge, da bisi pinuh teuing. Tapi bagilir opat kelompok. Lantaran museum teh tepati gede, atuh dina waktu setengah jam oge geus kaubek kabeh. Anu geus asup ti heula bari nungguan batur di jero teh riweuh di paroto. Mani recet kagandengan batur. Sakitu geus dihuit sababaraha kali ku guru pangaping, ih da recet deui. Pang-pangna parebut dipoto deket Mariem anu ditendeuna di luar. Beres sarerea kagiliran asup ka museum, tuluy ngabring ngajug-jug benteng Surosowan. Teu jauh deui pernahna teh. Ukur mentas jalan ngaliwatan kios-kios, mentas tegal jukut anu lumayan legana, nepi weh karo runtuk benteng anu kasohor jadi tempat pertahanan Sultan Maulana Hasanuddin tina gempuran Walanda. Mata ketir ningalna. Benteng anu diwangun tahun 1522 dugi ka 1502 genep sarta dina catatan sajarah sakitu rohakanana. Ayeuna ukur bangkarak anu teu kaurus. Cukut ngajejembrung batu-batuna pasolengkrah. Lega pisan benteng teh. Eta wae mapai tembokan sisina nepi ka ngahegak. Keur mah panas poe katuruk-turuk lempang sakitu jauhna atuh mani ngopot kesan. Najan angin ngagelembug oge angger wae panon poe karasana neretep kana kulit. Mimitina mah bari dipayung lempang mapai sisi benteng teh. Tapi lila-lila teu kuat nahan angina. Awak asa rek ka bawah hiber ku payung. Antukna payung ditutupkeun deui. Capek kukurlingan jeung motoan, tuluy ngariuhan handapeun tangkal kai anu ngarung-gunung di sisi benteng belah kulon. Lumayan keur mepes kesan. Dinya mah rada lila, da barudak sibuk nyatetkeun sakur anu katempo pikeun bahan laporan dibarengan ku motoan tempat-tempat anu dianggap penting. Di dieu oge aya ruruntuk kolam Nyi Rara Denok, kolam paranti ngeueumna para putri karaton Surosowan. Kira-kira jam 3-an, sararea geus unggah deui kana beus. Samemeh mulang ka Bandung, nyimpang heula ka basisir Karangbolong, muru lalajo sunset. Lumayan jauh geuning ka Karangbolong teh. Memeh sareupna ka kara nepi. Atuh di basisir nama teu lila, jam 7 peuting kuring jeung rombongan geus ngabiur deui mulang ka Bandung. Resepnya barudak ngadangukeun lalampahan dudu basa ulin ka Banten. Ulina mah rombongan jeung guru-guru katut babaturanana di sakola. Tapi da anu dicaritakeun mah sakur anu kaalaman ku Dudu. Mimitina Dudu nyaritakeun waktu inditna meuni lengkep jeung poe, tanggal, bulan jeung tauna. Oge saha wae anu babarengan milu ulin harita. Lengkep bisa dicaritakeun ti mimiti indit nepi ka balikna deui. Tempat naon wae anu didatangan, naon anu katempo, boh salila di jalan, boh di tempat wisata anu didatangan, jeung kumaha pamanggih manehna kana kaayaan tempat anu didatangan eta. Tah eta disebut pangalaman lalampahan pribadi. Barudak lalampahan pribadi teh nyaeta pangalaman kajadian anu kaalaman ku hiji jalma dina hiji waktu. Nu dicaritakeun teh teu matok kana hiji hal, bisa naon wae rupana asal tos kaalaman. Pangalaman anu dicaritakeun teh biasana mah aya pikabungaheun, pikaresepeun, pikasieun, pikasediheun, pikaseureun, atanapi pikaeraeun atawa pikakeuheulun. Sareng deui nu sanesna. Tangtu tiap jalmi benten-benten dina nyaritakeun pangalamanana. Aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun sangkan pangalaman anu dicaritakeun atawa ditulis
dipikaresep. Kahiji milih jejer atanapi milih tema. Milih jejer teh sarua jeung nangtukeun picaritaeun. Kajadian naon anu ku urang rek dicaritakeun teh, iraha waktuna jeung di mana tempatna. Kumaha rarasaan urang waktu ngalaman eta kajadian teh. Pikaresepeun, pikasieunneun, pikasediheun, atawa pikakeuheuleuh. Nu kadua, nyusun langkah-langkah kajadianana sanggeus nangtukeun jejerna. Kakara susun kajadian anu ku urang rek dicaritakeun. Disusuna sing sistematisnya ti awal nepi ka akhir. Alusna mah dijieun daftarna, unggal runtuyan kajadian nya hidup bisa oge nyeun gurat badagna bae. Langkah-langkah kajadian nu geus dijieun kana gurat badag disebut rangkai kajadian. Engke ku ibu dicontohan ya kumaha nyieun gurat badagna. Katilu, nepikeun pangalaman nyaeta hidup tepikeun carita pangalaman dumasar kana rangkai karangan anu geus dijieun. Ku cara kitu paling henteu urang boga bahan picaritaeun anu ngaguluyur atanapi lancar. Kulantaran rangkai karangan ngan nyatetkeun gurat badag kajadian, ku urang kudu dimekarkeun deui. Diwuwuhan ku katerangan-katerangan nu dianggap perlu. Naon kagunaan eta lalampahan pribadi dituliskeun? Aya nu terang? Nu kahiji, pikeun catetan anu nulisna. Pikeun ngabagi-bagi pangalaman ka batur. Saha nu nyaho hiji mangsa anu maca ngalaman ulin ka tempat eta. Ari geus maca pangalaman batur mah meureun boga gambaran kumaha kaayaan di tempat anu kakara didatangan tea. Pengalaman anu ditulis teh bisa dina buku catatan poean, bisa oge dipublikasikeun dina media massa. Tah, sapertos anu ku ibu dijanjikeun, ayeuna urang bahas ngeunaan contoh gurat badag nu bakal dibekarkeun jadi rangkai karangan. Barudak, cara nuliskeun lalampahan teh gampang pisan. Sangkan tulisan teu ngacapruk ka mana wae, memehna jieun heula gurat badag anu bakal dituliskeun. Upamana jika kieu ieu, kahiji waktu indit, kadua jeung saha wae inditna, katilu kamana anu dituju, kaopat kumaha pangalaman salila di jalan, catetkeun pangalaman anu napel dina hate jeung pikiran hidup. Kalima, naon wae anu katempo basa geus nepi ka tempat tujuan. Hidup deskripsikeun kalawan rinci, sangkan anu maca bisa ngagambarkeun dina pikiranana sagala rupa nu katempo ku urang. Kagenep, caritakeun lalampahan salila mulang. Nu katujuh, caritakeun kumaha perasaan urang sabada ulin ka eta tempat. Eta barudak susunan gurat badag tulisan teh bisa wae dirobah-robah kumaha wae cek hayang anu nulisna. Upamana anu nulisna rek nyebut heula tempat atanapi tujuan atawa nu rek didatangan teu naon. Pek gurat hidup nu tos dijieun dimekarkeun kana rangkai paragraf. Tah saupamana judul can aya bisa ditangtukeun di akhir sanggeus karangan rengse. Pek hidup bisa dibere judul anu sasuai. Barudak kumaha tos kahartos pedaran ngeunaan lalampahan pribadi. Pek ayeuna hidup kerjakeun tugasna nyaeta ngajieun lalampahan pribadi. Hidup kungsi ulin ka hiji tempat wisata, cik. Pek tuliskeun pangalaman lalampahan hidup. Boh ngan ukur jeung kulawarga, tapi leuwih alus mah lamun eta carita lalampahan pribadi teh dilengkepan ku foto-foto waktu di tempat wisata eta. Barudak teu karaosnya urang tos aya dina panghujung waktos. Hatur nuhun kana perhatosanana, tepang deui dina waktos salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.